Pangna urang manusia hirup di alam dunia kudu mikiran perkara akhirat. Pangna urang kudu mikiran perkara-perkara akhirat teh nyaeta supaya bener di dunia. Tayena yang dek nanyakeun deui jelema nu kumaha nu bener di dunia teh. Jelema nu bener di dunia mah nu tara salah eyang. Ta ayeuna ti mimiti Nabi Adam nepi ka ayeuna reuai jelema saha jelemana nu tara salah. Cika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Dalam video pewayangan kali ini, topik yang akan kami angkat adalah siapa manusia yang paling baik di dunia? Apakah ada kriteria yang bisa kita gunakan untuk menentukan siapa manusia yang paling baik di dunia? Apakah ada standar yang bisa kita ukur untuk menilai kebaikan seseorang? Kita akan temukan jawabannya dalam video selengkapnya berikut ini oleh dalang almarhum Asep Sunandar Sunarya, dan saya berharap video ini bisa memberikan kita wawasan serta inspirasi untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kami. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Prung Anak cara katiba ingetan cahayana bodas data sawala ngidu cahayana hideung pada jayanya ngulon cahayana koneng maga batang ngalor cahayana beureum lajeng deui sadina tutug sadina sapengi tutug sapengi nyuk ciruk galur nu kapungkur mapai riwayat baheula dina zaman para wali dina mangsa nyebarkeun agama Islam ngange perantawisan wayang nya wayang anu ngange silip sinir silokasas mitas sareng simul guareun zaman kiwari margi wayang nganung perlambang hirup manusia nu gelar di pawenangan buah hati kemang soca mustika kula di pawenangan anu payus di piagul kalayan di pireus yap ka dieu ka hareup kase tawanun eyang wayah dalam nampi kana pembagi kalayan nyuwun katampi semah pangabakti wayah dalam konyuk dampal panjenengan persayang hidup kawanun pujas tuti hidup ditampi kudua leungeun kensa katuhu simpen pulungi ati pundihing mastaka kalih perkawis muga agung sucukup lumur jemarahapun tenanu katedatina naon rupiah kakumawantunan eyang hog saling maklum cu kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kana kasalahan anu jadi incu teu dipenta ge geus leuwih ti heula sok nuhun kaula nun katilu perkawisna purwa panjenengan pangresa eyang aturanan teh aya pikir saeur naon tansah diajeng-ajeng bujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati kasangakeun kieu sabenerna mah purwa hidup dina waktu ayeuna disaur dina waktu nak diundang dina mangsa nak diangkir dina wancina teh nyaeta aya hal-hal anu baris ditepikeun ngeunaan keur kapentingan hidup anu dina waktu ayeuna sasat hidup teh geus remaja putra geus jajaka geus gede malahan disebutna oge ku batur mah geus dewasa timalan kaula nun geus pulang anting boh rana boh parawan ka dieu nu barang kirim
penyanyi dangdut oge gugupai ka hidup teh. Loba bojang nu ngahlaran jigana loba awewe anu sok ngaleketek kana hate ulah waka gurung gusuh kanu kitu gampang nu kitu mamalahan awewe mah loba timbalan kaula nu ngan sagedengeunana ti eta jeung saterusna kudu kumaha lamun hidup rumah tangga jeung kudu kumaha cara milih pipamajikaneun timbalan kaula nu ya laras kaula nu tayeu agama bakal ngabejaan nu matapek tetelepek ka kolot ka kiai ka ajengan kasaluhureun sakur aya nu mere beja teh gugu tapi dina harti nu positif timbalan kaula nu kitu cara jeung katangtuan budak ngora nyaeta kudu cililentaheun jeung kudu alewoh bisi sesat di jalan ceuk barudak ayeuna mah kurang tatanya teh malu bertanya teh sesat di jalan nanya mah nanya naon bae anu sakirana batak nguntungkeun ka diri hidup nguntungkeun ti dunya nepi ka akhirat ti lahir nepi ka batin jeung aya guna oge mangpaatna pikeun kapentingan negara jeung bangsa timbalan ulah ngaheulakeun gengsi timbalan kaula nu ulah ngaheulakeun gengsi jeung ulah ngaheulakeun overacting ngaheulakeun over di hareupeun umum dina harti pupujieun karunya cu ameng sakali-kali ka kota timbalan kaula nu matak dina lembah dieu bagja barina sugema kolot ku nempona anu jadi incu dina waktu ayeuna can tetelenen ka awewe bagja teangan heula elmuna sabab pangeran moarek nangeui ti bongkokna sabab pangeran teh ngayakeun teh jojodoan moal ewuheun timbalan loba anu rumah tanggana baruntak loba anu rumah tangga na ansur alatan tadina introspeksi grafik alatan naon alatan teu daek teh tatanya milih pipamajikan nu kumaha loba nu awet rajet jeung sajabana timbalan kaula nu cekolot baheula teh macing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana cing asak-asaknya nenyo bisi kaduhung jagana ai nuturkeun karep nafsu manda nu kumaha-kumaha oge hayang ka sorang kawin mah kudu sakali mimiti jeung pamungkas pun munguh nafsu hirup di alam dunya entong borong hidup budak ngora iya nya mun kongang mah ka sadunya awewe teh hayang kaubek sanajan bari jeung geus Desember ieu awak ai nafsu mah Januari keneh gitu timbalan kaula nun munguh nafsu cuk ngan sing inget geuning cekolot baheula eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam derma ukur wawayangan bae anak sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan nya diri nu bakal kacing cirihi
Dina surat wal asri garapek baca demi waktu panusa bakal pinangih jeung karugian waktu nu mana waktu kabeh keur dieu keur ngalieu keur ngalamun keur jadi pejabat keur jadi tukang tani keur jadi tukang dagang kabeh bakal pinangih jeung karugian mun teu dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan. Sabab naon pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan nu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan sareng katakwaan tah eta. Nya dawuh kaula nun pek ulah lepas tina agama lamun boga maksud naon bae oge tanyakeun ka kiai tanyakeun kajengan loba pasantren ulah gengsi timbalan ulah nya dawuh kaula nun ieu sabab naon heuda moal lila urang teh di dunya teh saliwat di dunya timbalan kaula moal lila hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun Jawa maot pingaraneunana timbalan naon anu kudu ditinggalkeun amal perbuatan naon bakal kabawa amal perbuatan deui ilmu nu diamalkeun sareng harta nu dibagikeun kanu hakna deui anak soleh tuh anu bakal ngajamin keselamatan hidup teh timbalano eta geus dicatet kahadean mah ti baheula oge geus dicatet dina skenario pangeran dina kitab-kitabna Maha benar Allah dengan segala firman-Nya cenah geuning. Naon anu maha benar teh? Eta firman-Na anu ulah dimangmangan deui, anu ulah ragu-ragu deui kana eta agama. Tong cang saya asal keur nu mikir. Reungit dirizkian komo urang anu akalan timbalan kari mikir ulah ngagugulung kabingung ulah digalak sakwe ku kasusah ulah luhlah hilup tetapi eta jag-jag anu aya di awak hidup oge eta teh mangrupakeun rahmat keneh ti pangeran jag-jag gunakeun otak pake mikir ulah pondok pangharapan loba liang teh timbalan kaulan liang pikeun kahirupan anjeun kahuripan anjeun asa daek mikir ngan ulah nuturkeun gengsi ulah nuturkeun era lawang kabagjaan teh loba ngan syaratna nya kitu ulah era tatanya cing ayeuna eyang dek nanyakeun kanu jadi incu timbalan geus nepi ka pelbah mana napak hidup ilmu teh mangga kaulanu naon pangna urang manusia hirup di alam dunia kudu mikiran perkara akhirat supaya uning ngawe engke ish naon atuh eyang pangna urang kudu mikiran perkara-perkara akhirat teh nyaeta supaya bener di dunia. Oh, supaya bener di dunia. Kumaha upami bener di akhirat? Ah, naon gunana bener di ditu? Da moal aya peunteun. Di dieu di dunia. Oh, leras. Jadi pangna urang kudu mikiran perkara akhirat teh nyaeta supaya bener di dunia. Tah ayeuna yang dek nanyakeun deui jelema nu kumaha nu bener di dunia teh.
jelema nu bener di dunia mah nu tara salah eyang. Heeh. Geus yakin eta jawaban? Yakin? Moal bisa dirubah? Moal? Kumaha lamun disusul? Mangga. Jadi jawaban hidup jelema anu bener di dunia teh anu nu tara salah. Ta ayeuna ti mimiti Nabi Adam nepi ka ayeuna reuai jelema saha jelema na nu tara salah. Cika. Sabab jelema mah tungkul tempat kaluluputan tanggah tempat kalalepatan semenit ganti sajam robah janji sore rajin tara kapake isu. Sabab teu cicing dina hiji martabat tetep kakeunaan ku Allah gingsir. Oh, atuh lepat kageuning. Ulah ama, ulah eyang nu nyalahkeun teh. Sabab lamun disalahkeun ku eyang hidup bakal tersinggung. Salahkeun awak maneh ku diri anjeun mun nya eta salah. Laras ngaku ngangken aing ngaku mah moal berat. Ngaku yen diri hidup jawaban salah ngangken aing ngaku mah ngaringankeun kana dosa hidup. Jadi anu bener di dunya teh nu bener jelema di dunia teh lain nganung harti nu tara salah tapi jelema nu bener di dunia teh anu daek ngomean kana kasalahanana akibat tina daek ngomean kasalahanana manehna jadi husnul khotimah tuh geuning gorehel we nya timala kitu. Entong make jeung bingung maneh ngalakukeun dosa anu katukang asa ti ayeuna ti detik ieu ti menit ieu janji tekadan niatan maneh dek babalik pikir innalillahi wa inna ilaihi rajiun lain nganung harti nu aya maot nu aya nu maot tungkul tapi prakti ayeuna asa ti Allah mulang ka Allah teh ayeuna gunakeun ayeuna pigawe lamun urang dek leungel batur eta peureup asupkeun deui kana saku ulah tulus eta migawe innalillahi ti ayeuna keneh abeh engke akhir kaituna lempeng. Oh gitu nya timalan tuh kitu kasih. Jadi jelema anu bener di dunia teh anu daek ngomean kana kasalahanana tah kitu. Lamun hidup teu nyaho omean esa si teu nyaho teh eta si bodoh teh kumaha nu tadi deui balik deui tanya cirina manusia nu iman takwa ka pangeran anu daek ngawurukan jeung diwurukan. Oh gitu nu daek ngalaksanakeun salat pokona cinekna anu 5 waktu upami nu tara salat nu kitu mah sapi pek tatanyakeun ka sararea da sapi mah tara salat nyata kitu lamun nek nyarita nu sabenerna domba sapi tara salat. Jadi jelema nu tara salat teh sapi lain jelema kade. Ulah make jelema tah ngomong teh. Lamun ngomong hukum nu sabenerna timbalan sabab lamun ngomong dina hukum nu sabenerna teh bisa dipertanggungjawabkeun. Lain jelema nu tara salat sapi lain nu tara salat eta sapi. Ngerti teu? Oh sungguh gitu. Dupi jelema, oh sok jelema mah. Cenah sakapeung saminggu wungkul sakali teu naon da osok. Cenah acan minang heuh acan tah mah. Teu kudu dipikang ewa. Timbalan kaula nu tak kitu kasep nya. Laras eyang. Bagja hidup.
dina waktu ayeuna tah geus kitu ayeuna dek nanya kana hate hidup naon nu jadi marga lantaran pangna hidup mung boga pamajikan atawa teu beger-beger acan. Nah patah hati nah kungsi mangika nyeri sanes kaula nun naon sakumaha kasauran eyang teh naon upami can gaduh gawe mah putra teh oh eta anu jadi pager teh halus halus hartina eta teh mikiran waktu nu bakal datang halus dina harti hidup geus koloteun jadi hidup teh hayang boga gawe timbalan kaula nu kinten-kintenna kedah ka mana putra teh ama ngalamar dina waktu ayeuna margi nguping-nguping teh cenah kedah gaduh artos seueur kangge sugak sogokna kadang-kadang panyogok abus digawe tetulus da ari oknum masuk aya bae ngan kade eta teh lain ti pihak pamerintahan teh nu kitu teh oknum timbalan kaula nun nah cenah ka nagara bet loba oknum atuh tong borok ka nagara da ieu mah geus jadi alam naon kaula nun bapa tani melak peuteuy teh jeung hileudna di mana geus peuteuyan ti jero peuteuy bet aya hileud ti mana jalanna cing ti mana cacak peuteuy barang leutik komo ka nagara namarukana dina awak maneh eueuh oknuman sok panasan ku milik batur teh oknum nya timbalan nu mata kulah wa kanuduh kanu jauh teh cuk nya awak maneh kade bisi jadi oknum timbalan tacing jadi guru ti oknum nu ayeuna geuning diomongkeun geuning goreng kade maneh mun dipercaya ku masyarakat kade cing hati-hati timbalan kaula nun di mana-mana anjeun engke diuk dina kursi dipercaya timbalan tadi dinya bakal leuwih berat puasa maneh kue yang kamari dititah tapak dina guha di leuweung di reuma dititah puasa alah ti kukuna teh mah kecil dek kuat dahar kuat teu nginum kuat teu dahar oge da uhakaneun aya dina guha mah timbalan pantes dek kuat oge tapi wayahna lamun maneh dipercaya ku masyarakat ke diuk dina kursi tadi dinya bakal leuwih berat puasa cing inget anjeun cing kuat seolah-olah puasa di restoran tadi dinya timbalan kaula nun urang balikan deui naon dongeng nu ti heula naon lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngarengko dicapluk teu nyahoeun di jero aya useupan lampah beunteur geuning ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngarengko dicapluk teu nyahoeun di jero aya useupan tuh loba kejadian jelema paduli duit rakyat paduli duit negara dileg-leg gue terus marukana moal ngait meureun kana ti corona oknum-oknum teh tah eta bisi maneh jadi oknum kajen ngajedog di dieu sanggup keneh ngagaji maneh timbalan kade cing bener-bener aja jadi panutan masyarakat di mana-mana engke dipercaya ku masyarakat ku negara
timbalan kaula nun mudah-mudahan baik tah katarik kataji kapati-pati ku ayana anjeun hayang boga gawe kumaha lamun hidup ayeuna dituduhkeun ku eyang kedah ka mana kaula nun kumaha lamun digawe ka astina sanggup ka astina sanggup ka astina aduh upami leres mah eta teh ka pi anak sae kaula nun ka pi anak hidup teh ngan kade cing inget di negara Astina ayeuna Raja Astina anu dina waktu-waktu ieu teh geus narima adipura ti dewa nyaeta dina ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagarana teh istuning bener-bener gawe rancage jeung aparat nu sajena oge jeung masyarakatna dina harti geus ngahiji antara kesatuan jeung persatuan bangsa di eta nagara kade cing hati-hati ti lapisan masyarakat kabeh geus aud milu saur manuk dina mangsa gawe rancage ningkatkeun dina sagarupa widang pangwangunan timbalan rupa-rupa hadiah ti dewa anu geus katampi ku perkesit taku anjeun dina waktu ayeuna prak geura bantu sakuat tenaga supaya leuwih ningkat dina sagarupa widang kagiatanana gunakeun ilmu panemu jampe pamake ti kula dina mangsa ngabdi ka nagara jeung ka bangsa unyuk sumangga kaula nun sanggup timbalan syarat satria weh omat kade anu opat piantawisna hiji satria kudu jujur dua satria sepiing pamrih rameing gawe katilu satria nyaeta ulah borangan kaopat satria ulah ngaluarkeun si mata sanajan sakumaha menang peristiwa kumaha pami kalabetan sireum beda deui atuh tama sing balik ngomong teh nuhun eyang sakitu jujur dina harti ngadek sacekna nila saplasna timbalan ulah borangan timbalan jeung anjeun dina mangsana nying hareupan kaprihatinan kumaha bae oge kade ngamun kapihlaan ku cimata dina harti maneh geus kapihlaan gugur ta tapi mikir hasil ayeuna teu hasil ayeuna isuk teu hasil isuk pageto teu hasil pageto amat teu hasil pageto amat usahakeun cing nepi ka hasil di mana naon rupa harancana anu matak mawa bagja dunia akhirat timbalan kaula nun ulah putus asa ulah arah subahan nampi nuhun kaula nun kinten-kintenna iraha wayah dalam pikeun lumampah waktu anu saya pikeun dedeheus ka Mas Putra Prabu Perkesit waktu ieu waktu leuwih hade ayeuna yang ayeuna nampi nuhun kaula nu mudah-mudahan bae atuh angsa damel sapareja eyang nu dikantun cing salamet wayah dalam oge pon kitu deui nya mudah-mudahan jadi rek ayeuna ini timbalan pek dupi modal mah bersihkeun hate timbalan kaula nu bersihkeun balik deui kana fitrahna lain geus bulan puasa wungku balik kana fitrahna teh tapi ti ayeuna sok uang deui kana fitrahna teh kumaha balik deui kana kasucian ieu modal ieu urang syariatan ku oroknya cu timbalan orok budak timbalan tah eta budak teh bersih
sabab naon katerangan anak kulu mauludin yuladu ala fitro yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih timalan lamun nu bersih mah orok tea diaping dijaring disusuan dihuapan diais ditimbang diogok oh gitu talamun maneh hayang diaping dijaring diogo diwowoy pek geura balik deui kana kasucian laras kaula nun nya timalan sanajan ngaluarkeun kokotor inung bapa teu geuleuheun di mana budak geus rada gede geus ngoronang eta orok teh di mana kokolonangan dina luhur dipan di mana rek kasisi geuwat ku inung bapana dirontok nanakeun diaping coba lamun ayeuna anu geus kumisan buligir dina dipan heug kokolonangan ceuk batur teh itu nu gelo cenah tuh nya timbalan tah lamun anjeun hayang bener-bener hasil dina sagala rupa widang anu dicita-cita beresihkeun heula hate lamun teu kitu wayahna loba cuaca goreng dina hate moal bisa timbalan cuaca goreng laras disyariatan deui itu di hiji nagara anu mecelengkeun satelit ai satelit teh nyaeta purah ngamonitor anu ditujuna tapi moal bisa komunikasi eta satelit tanpa aya radar tidak radar karena TV laras brai weh Amerika bisa kadeuleu jarak anu sakitu jauhna timalan sakedet netra kadeuleu nepi ti urang ti ditu ka dieu tapi lamun cuaca keur goreng karena TV na bakal runyem loba sireuman beberebetan jeung sajabana nu matak lamun ti dituna suci datangna ka dieu nu narimana suci radarna yakin bakal diebrehkeun dina sangrupa widang naon rupaha anu teu kahontal ku akal manusia akhirna bakal ngocoblak sorangan nyarita jeung gaibna timbalan kaula nu dina harti bakal badami jeung anu penek tapi bisa mapakan mega sirahna bakal kontek salilana moal dijauhan moal diangangan asal ku anjeun diwawuhan laras timalan kaula nu nya bersihkeun hate unyuk sumangga hatur nuhun mugiam wae naon rupiah eta patwa teh jadi jimat parepeh kangge wayah dalem yang mudah-mudahan rupina bade ayeuna lumampah kaula nun bra lumampah jeung lumaku jigra init kase wah as bade ngantunkeun entong make jeung kitu geuna da kege panggih deui amit kaula nu pencu taliti hati-hati tahan banting panggih jeung jelema temongkeun ka apesan diri ulah ujug ria jeung takabur timbalan kaula nu lamun aya tulunganeun tulungan geuwat laras kaula nu pek kasih moal cilaka jing pabetot-betot teh meureunjeung kamelang liuk deui oh da ai teu kitu mana moal aya pangalaman meureunyakan saha keun lana ulah kurung batok budak teh cuk Elika purwa dumadi
warga negara hayuna mumule negeri pengsian kemerdekaan ku karya anu pinuji kuring tinu mahagung muji syukur kayang widi wire di dunia ngumbara dicukupan si diri Busari rasa nu tunggal na kulalan Gusti tunggal na kulalan Gusti hari kata banyak Pak Atin Sukyasi Araya warga seni padalangan merah contoh dengan tikan hante ingkar di aturan yang kana seniman jeung seniwati mama pancen anu pasti ngabantu pemerintahan jadi juru penerangan sadayangan turang atur kelaku cewek hari rempuk jukung sauyunan kareningkakeun pangangunan digarawe babarengan mulare aing
Manusia terbaik di dunia adalah dia yang memberikan pengaruh baik bagi aspek kehidupan dan bisa menjadi inspirasi serta teladan bagi manusia lainnya. Nabi Muhammad SAW merupakan manusia terbaik di dunia. Lahir 1400 tahun yang lalu di Mekah, Arab Saudi. Tak pernah ada orang seperti Nabi Muhammad yang kehidupannya tercatat dengan sangat rinci, dan tak pernah ada orang dalam sejarah yang keteladanannya sangat ditiru dalam kehidupan sehari-hari oleh begitu banyak orang di seluruh dunia. Perilaku Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan dan menjadi contoh bagi umat Islam hingga saat ini diantaranya murah hati, perilaku yang baik, sangat dermawan, menyayangi anak-anak, menghormati wanita, mencintai perdamaian, dan masih banyak lagi sikap Nabi Muhammad lainnya yang patut kita tiru. Demikian untuk video kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih karena Anda sudah menonton video kami sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.